Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya, yang akan terus menghibur masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Putra Sunda Purwakarta, Jawa Barat ya. Ki Kampak akan stand up komedi dengan bahasa Sunda ya. Tah di dia Ki Kampak rek carita. Carita naon Ki aya nu arana Bunjamin ya, nu arana Bunjamin sarua arana mah jeung artis. Tah eta nu arana Bunjamin teh operator alat berat, apa operator alat berat bulldozer ya. Manehna teh sering petualang ka tiap-tiap provinsinya, ka Riau, ka Maluku, ka Sumatera, ka mana karep lah, Jakarta beh dieu manehna teh boga panyakitna ge berat. Ai operator alat berat panyakitna ge berat sarua. Gening bisa berat kitu Ki? Nya teu apal sumberna mah. Padahal lamun manehna nepikeun ka kiih, lamun murantengan saung begitu kiih teh kieu ya. Ieu saung ye. Lamun di proyek teh mah begitu kiih teh purantengan saung nepikeun ka boroyok. Saung nepikeun ka ngaboroyok, percaya teu? Sing horeng boga kanyeri. Kanyeri naon Ki? Begitu geus kiih teh kunaon maneh menikot nepi ka ngaboroyok kitu saung. Nganu cenah, nganu. Tah engke teh lamun di warung teh kadang-kadang ada angan obat we nya diintip teh. Obat. Sing horeng teh ngadenge beja ceuk batur eta teh nya. Beunang ku Raja Singa cenah. Beunang ku Raja Singa. Jadi kiihna kiih nanah anu salempak ge celana dalem gitu nya bolong. Tah manehna teh kadenge ieu mah nya ku Ki Kampak disuntik ka dokter. Terus nepikeun ka ngadaangan obat, cager tah manehna teh. Kapok cenah moal kikituan deui. Ngan ku sababenga sering-sering lah manehna nginum mabok gitu nya. Geus nginum pasti mabok meureun nya mun loba teuing mah mentak disebut nginum mabok teh. Tah lacur gitu nya. Tah di dinya teh manehna teh meureun beunang deui ku gejala sepilis teh. Mimiti mah gejala, beh dieu kan jadi panyakit. Beunang ku sepilis sigana teh. Kadieuna kan jadi penyakit Raja Singa. Begitu kiih kanyahoan di wae. Murantengan saung deui boroyok banding ku nyeri eta mun nekot. Dengan kiih teh saung nepikeun ka ngaboroyok. Unggal kiih ngaresahkeun teh. Begitu kiih murantengan imah doyong nepikeun ka toruk pegat. Awina teh palargat. Sing horeng teh eta panyakit berat Raja Singa. Aduh, curhat teh lila teh aing cenah kiih nepikeun ka nyeri cenah. Nanahan. Kanu celana dalam bolong cenah banding ku ganas-ganasna meureun panyakit nya cenah. Sia mah tuda cing teh jajan wae hirup teh, boga duit jajan. Emang eta geus jajan di mana? Aing di Jakarta nya jajan 3 kali cenah teh seueuh sakali cenah. Buset. Fisik keur lemah meureun nya cenah. Ai teu lila meunang sabulan 2 bulan kaberitakeunna teh maot. Meureunan eta maot teh sigana penyakit menjalar mun nya. Menjalar mun teh penyakit anu tadi nu berat ya. Mentak nanaon ge ambil hikmahna nya. Di Kampak ieu nyarita dinu stand up, mudah-mudahan jauhkeun dinu kalaritu. Komo urang mah nu jelema beragama jauh-jauhkeun lah dinu haram-haram gitu teh ulah sampai kikituan. Akhirna madaratna nepi ka kitu tah. Nepi ka gering paeh geuningannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.